Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari ari ieu bab buat mertelakeun masdar. Wa huwa sareng ari itu masdar eta al ismu kalimah isim al mansubu anu dinasobkeun itu isim alladzi anu yaqa'u tumiba yaji'u datang itu isim salisan kanu katiluna fi tasrifil fi'li dina tasrifan fi'il. Qauluka ari ucapan anjeun doroba yadribu dorban lapad doroba yadribu dorban. Wahuan sareng ari itu masdar qismani eta aya dua bagian. Lafdiyun hiji masdar lafdi wa ma'nawiyun sareng kaduana masdar maknawi atanapi masdar bangsa makna. Lamun labdiun mah masdar bangsa lapad. Pa in wapako mangka lamun nyaruaan naon labduhu lapadna itu masdar labdo fi'lihi kana lapad fi'ilna masdar. Pahuwa tah ari itu masdar labdiun eta masdar bangsa lapad. Tanapi masdar labdi mangga. Nahu kaulikan saumpamana ucapan anjeun kotal tuhu kotlan lapad kotal tuhu kotlan. Kotal tu geus ngabunuh kuring hu ka itu jelema atawa kajaid biasanya kajaidkeun teh kotlan kalawan ngabunuh sanyana. Wa in wapako sareng lamun nyaruaan naon makna fi'lihi salah hampura. Wa in wapako sareng lamun nyaruaan itu masdar makna fi'lihi kana makna fi'ilna masdar duna labdihi hanteu nyaruaan kana lapadna itu masdar. Pahuwa tah ari itu masdar maknawiyun eta masdar bangsa maknawi. Nahwu jalastu qu'udan saumpamana lapad jalastu qu'udan. Jalastu geus diuk kuring qu'udan kalawan diuk sanyana. Wa kumtu wukupan sareng lapad kumtu wukupan. Kumtu geus nangtung kuring atawa ngadeg kuring wukupan kalawan ngadeg sanyana.
Nah sakitu heula sok baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Titik rampung 3 serangkas beres roes wengi kamari urang netelakeun bahwa anu disebutkeun maf'ul bih teh eta kabagi kana du. Kabagi kana du. Kabagi kana du. Sing yakin atuh kabagi kana du. 2 salah setilu jeung satilu. Bahwa maf'ul bih teh kabagi kana du. Hiji maf'ul bih isim, 2 maf'ul bih isim. Anu isim domir oge kabagi kana du. Aya domir anu mut, aya domir anu mun. Sakitu heula. Beres kamari nya netelakeun atosnya. Itu dari Juramiah mapan sekedar naonnya nahu tematik. Jadi penggalan-penggalana heula, jadi dasar-dasarna heula. Tasa parantosna tidinya urang sadar bahwa dina babu mansubatil asma kamari netelakeun bahwa pirang-pirang kalimat isim anu barisna wajib dinasobkeun teh saberiji. Aya 3 15 seberapa cenah 15. Nomor kahijina maf'ul bih, nomor kaduana masdar. Torojol pertanyaan Bapak Musonib, nu kumaha atuh disebutkeun masdar teh? Babul masdari ari ieu bab buat mertelakeun masdar. Wa huwa sareng ari itu masdar hiji sami al ismu eta kalimah isim. Wayahna nomor kahijina ketika urang rek ngajadikeun masdar, wayahna eta rek nu dijadikeun masdar teh kudu wajib tina kalimah isim. Kudu kalimah isim. Lamun ngomong-ngomong kana kalimah isim sedengkeun kalimah teh ceuk kamari saberiji? 3, hiji 2 3. Ayeuna nu jadi syarat ketika urang ngajadikeun masdar kudu tina kalimah atuh oto teu meunang ngajadikeun masdar tina kalimah. Dengekeun ulah paya disada unggul, ulah paya usik hungkul liang segon ya. Bahwa nu disebutkeun masdar teh eta kudu dijieun tina kalimah isim. Sedengkeun kalimah aya hiji 2 3. Ayeuna ngajadikeun mas kudu tina kalimah isim atuh oto teu meunang ngajadikeun masdar tina komo deui tina da anu wajibna ge tina isim. Hiji kudu kalimah isim. Nah ini ya Idris Lope Anissa ya. Aduh. Ya ani euy. Aya Lope kieu alin.
Aduh. Ayo lopean kieu ye balagan. Lain. Pan tukang nu nyekel kamerana teh nya. Pan kadeuleu tina kamera teh. Da teu dipupus. Ngahaja eta mah euy. Masdar. Ayo. Masdar ngajadikeun masdar wayana nomor kahiji kudu kalimah isim. 2. Nu kumaha eta masdar teh nomor kaduana al mansubu isimna teh kudu anu dinasob. Sok sanajan sami jeung maf'ul kamari sanajan eta si is barisna menang til hiji kudu hiji bisa rob, 2 bisa nas, 3 bisa khopad atana PJR. Anu lamun dijadikeun masdar mah wayahna eta si kalimah isim nanti ulah sagawaya tapi kudu anu nasob. Wayahna kudu nas dalam kurung jabar garis miring itu jabar kudu jabar bisa tuh menulis lamun tema abi ngajadikeun masdar erek kuropa we temen temenang teu bisa teu ku JR teu bisa da kudu nasob ngartos kedua tah nomor katiluna alladzi yaji'u salisan bitasrifil fi'li anu disebutkan masdar teh kalimah isim anu baris nanas ketika ditenyo tina tasrifan fi'il aya kedudukan tasrifan fi'il anu nomor katil mana nahu doroba nahu kaulika nahu teh kaulika atau kauluka nahu aya nahuan teu ayanya kauluka mana betul nya kauluka doroba iya daribu dorban tinggal ya nya tasrifan fi'il doroba ya ribu dorban dorbatan dirbatan madroban. Terido sama. Ya tinggal cicing katiluna dina tasrifan fi'il. Ayeuna urang tinggal tasrifan fi'il. Ieu dicontohan ku musannif ku doroba ya dribu. Doroba ya deribu dorban. Nah, dorbatan, dirbatan. Sadayana tasrifan fi'il saberiji. Tasrifan fi'il sadayana saberiji? Aya 50 dalapan. Sabar aja nah. Aya bener 58. Aya 14. Bener 14 teh. Sok hitung aya 17. Aya genep belas. Nu bener mana tuh? Suara genep belas dorobayad sanajan engke mah dina sapertikeun dina sapertikeun anu sulasi majid atanapi rubai majid memang aya tasrifan fi'il anu teu asup tegasna mah kurang tina 16 tapi cek asal mah sabriji 16 tinu 16 aya posisi nomor katilu lamun temah urang nyokot kana dalil tina ulama kupah. Tinggal ya kudu ingat ya kana sora kuning. I'lam anna tasrifa pilu goti
Atagiru wa pisonati tahwilul asl wahidi ila amsilatin muhtalifatin maksudatin latah sulu hop sakitu ngemindahkeun ke capoko beda-beda terus hasil eta poho deui wae kajaba kumindahkeun ke cap ayo tinggal ieu aya asal sahiji aslul wahid atawa asal sahiji atawa kecap lain kecap ya kecap pokok kecap bango sama jauh-jauh teuing kecap pokok bahasa Sunda ya iya bahasa Arab iya Sunda Arab sawareh iya bahasa Sunda eta keneh asal sahiji eta keneh asal wahid eta keneh asal sahiji eta kecap pokok eta cuman dina masalah kecap pokok aya dua pendapat anu berbeda lamun ceuk ulama kupah manaon asal sahijina fiil madi lamun ceuk ulama basroh masdar ayeuna kunaon anu kumaha anu disebutkeun masdar cek Bapak Musonib bahwa disebutkeun masdar teh aya dina tasrifan fiil posisi katilu disebutkeun masdar eta teh cenah berarti nyokotna kana kawal mana ulama udah cek ulama kupah manaon heula fiil madi heula kakara fiil mudore tuluy masdar lamun cek ulama basroh masdar heula tuluy fiil madi tuluy fiil mudore cik kumaha lamun teh cek masdar tasrifanana lamun cek masdar cek basroh dor bandir mad salah kaliwat tuh dorban batan madaroban dorobayad ribu pahuwa doribun walakamad robaad rib aya usantri anu teu bisa geuning gitu bade sada upaya guyur upaya ganenge hungkul pun aing si baca nanya si banyak ya tinggal aja berarti anu sajalur jeung Syekh Ason Haji ya atanapi Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad nu terkenal ku jenengan Syekh Ason Haji sajalur jeung ulama Kufah anu nekadkeun bahwa aslul wahid atanapi asal sahiji atanapi kecapoko teh adalah fiil oto nukatiluna adalah masdar sabab cekna qaidah geuning kumaha qaidah teh asal sahiji kabagi dua teh al masdaru li ahli basrotin usil fi'lu madin salah non teh oh deui nya al masdaru li ahli basrotin naon boleh kan deui al poho deui mah ulis ya al masdaru li ahli bastin usil terus wa ahli kupatun wa ahlu kupatin fi'lu madin tamil eta banyak apa tuh belagu gitu ya ya
Tulis. Ok. Tulis da kawan soalna aya sangkut pautna jeung nu jadi masdar. Ok tulis. Qaidah atanapi nadom qaidah. Asal sahiji kumanya tulis tadi ya. Sahiji kabagi dua. Di dia tah ya. Al masdaru li ahli bas rotin usil al masdaru li ahli bas rotin usil salah lain wa ahlu kupatin wa ahli kupatin teh soalna non atap ka dieu teh wa ahli kufatin fi'lu madin tamil ahli kupatin fi'lu madin tamilu eta teh masdar asal saur ulama bisriyin soalnya nyahoanan sih teh masdar asal saur ulama bisriyin fi'il madi saur gitu aku akurkan fi'il madi saur ulama kufiin cicing bor teh al masdaru li ahli basrotin usil wa ahli tong bakal ngomong sok tulis mah balaga wa ahli kupatin fi'lu madin tamil masdar asal saur ulama bisriyin fi'il madi saur ulama kufiyin Idris lopein moal dipupusna ameh katingali bisa ku kamera aja itu mau ketingali aduh ya al masdaru li ahli basrotin usil wa ahli kupatin pilu madin tamil teh muncak ulama basroh mah asal sahiji atau napi kecapoko teh adalah masdar lamun cek ulama kupah mah asal sahiji atau napi kecapoko teh adalah fi'il madi. Bapak musonif ieu satuju jeung mana jalurna jeung ulama kupah anu nekadikeun bahwa asal sahiji teh adalah fi'il madi. Entos hok sareng heula al masdaru li ahli bas rotin usil wa ahliku patin fi'lu madin tamil masdar asal saur ulama bisriyin fi
jadi saur ulama kupiyin. Hese eta mah kupiyin mah. Kupiyin hese. Jadi kup. Ulama kup gitu bahaya. Kamu dirokeun. Bahaya. Tosnya eta kartos aya anu nomor katilu dina tasrifan bi Bapak Muson eta 1 jeung dauhan ulama kub anu nyarios bahwa nu disebut asal sahih eta teh nyaeta fiil mad atuh oto anu jadi mas eta posisi jadi katil tilu heup sakitu. Tos ditulis eta tos. Oh iya. Mau mirang sani ah. Si capek. Gila cenah. Kudu nafsunya. Mau dihapus. Kudu kalimat isim 2 terus ayeuna nomor kadua mana dorban contohan cenah teh meh tereh meh bisa ka harti meh guat balik oke mana contohna urang nyandak ti handap tah kotal tuhu kot lan jangke jang ieu mah memang jangke contoh jang masdar labdi kotal tuhu kot lan kotal tuhu kot nu jadi contoh naon kotlan asalna tina naon kotlan kotalayak kotlan aya kotlan kasabari cicingna katil dina tasrifan fiil anu fiil madina asalna tina lapad kota atu oto lapad kot eta bisa dijadikan masdar nomor kaduana dijabarkan kotlan dijabarkan kunaonnya dijabarkan anak ciri jabarna kunaon kupat kalimat isim ciri isimna kunaon kutan win atu oto mati Skotland sah dijadikan cuman di dieu bahwa disebutkan masdar kabagi kana dua masdar kabagi kana dua hiji masdar lafdi itu masdar labdi nu kumaha disebutkan masdar labdi di dieu tah pa in wapako labduhu labdo pilih nu disebutkan masdar labdi teh in wapako naon cenah terus ka ituna potong diliwat atuh in wapako labduhu labdo pilih labduhu laf dha fi'lihi nah gitu lamun sarua wapako teh sarua lamun sarua naon labduhu lapadna eta masdar ya masdar labdo fi'lihi nyaruhaan teh kana lapad fi'ilna eta si mas kieu ya maksudna aya hiji kalimah nah kalimah fi'il contoh kalimah fi'ilna mana sepertikeun bieu kotal tuhu kalimah fi'ilna mana kotala tuluy geus kotala teh aya nu jadi masdar anu eta masdarna teh meunang nyieun tina fi'il anu jadi amil pikeun ieu teh amil amil teh naon anu mere amal ieu makmul disebutna teh makmul non makmul teh anu dibere amal
Contoh seperti kan maulis sodakoh ke anak yatim, yatim teh mul maulis amil nu nyin amalna ayeuna ye kotala teh kotal tuhu teh amil kotlan teh mul ayeuna kotal tuhu nu jadi dijieuna tina sakumpulan pi anu eta pi ieu teh akur jeung naon jeung nu jadi mas anu jadi makmul anu dijieun masdar nganti teu kaya ieu teh masdar ya masdar teh mana lapanna masdar teh kotlan anu eta kotlan teh nyaruaan labdo pilih kana lapad piilna mana piilna masdar kota la no cenah kotala ieu kotal adalah piil anu asalna jadi asal pikeun jika tuh ieu masdar teh meunang tasrifan tina pi sakitu we mun paala tas masdara naon paklan eta paklan teh akur jeung lapad paala mun pathan dina naon pataha berarti pathan teh ngakuran kana fiilna lapad pathan eta disebutna naon masdar labdi nyata di mana anu jadi masdar nyaruaan kana fiilna naon cenah fiilna duh kudu ngacacang wae nya aya gambaran teu kaya nu jadi masdar ya nu jadi lapadna masdar nyaruaan kana fiilna eta masdar mana fiil teh amil nu ngaamalan teh torojol masdar nu diamalan ku amil eta ternyata eta si masdar teh ngakuran non katanya ngakuran teh nyaruaan kana eta fiilna anu ngaamalan si masdar mangka eta masdar sebutkeun masdar labdi sapertikeun kotala meunang nyieun tina contoh meede atuh ya patah tu al-qalama fathan fatah tu naon kala patahtul baba gitulah baba ingatkan hartina hungkul patahtul baba fathan patah tu mukakeun kuring al baba kanapan pathan kalawan mukakeun saen ieu pat meunang nyi tina pi lapad pataha seperti kan ieu kotal tuhu kotlan kotal tu membunuh kuring hu ka itu jalma atawa kajaid kotlan kalawan ngabunuh saen eta kotal anu jadi mas meunang nyieun tina pi lapad kotala ngartinya ngartos teu contoh deui dorobetuhu dorban dorobetu neungeul kuring hu kajaid dorban kalawan neungeul saen cik ayeuna eta dorban ngakur teu jeung fiilna akur eta dorban oge tasrifan tina lapad dorob eta kitu we jadi lamun teh mana tasrifan satasrifan eta disebutkeun teh masdarna masdar naon labdi dua aya masdar maknawi tuh non wau teh kieu nya maknawi tah kitu masdar maknawi
Naon disebutkeun masdar manawi? Wa in wapako sareng lamun nyaruaan itu lapadna masdar nyata si masdar teh ya. Nyaruaan kana naon? Makna fi'lihi duna labdihi. Ieu mah kieu in wafaqo terus makna fi'lihi duna lafdihi tah gitu. Lamun nyaruaan eta silapadna masdar makna fi'lihi kana makna fi'ilna masdar tinggal ya maus rujuk atau kurujuk angka dia rujuk masdar ku rujuk angka 7 ya fi'lihi angka 7 duna labdihi hante nyaruaan kana lapad fi'ilna masdar. Jadi kieu tuh ari nu disebutkeun masdar manawi mah beda lapad antara masdar jeung fi'il. Nah, tapi akur makna. Nah, sepertikeun mana contohna di dieu aya mana? Sepertikeun jalastu qu'udan. Contohna ya. Contoh tina masdar manawi. Contohnya sepertikeun jalastu jelas kuring. Oh, cemburu. Ningali lope antara Idris jeung Anissa. Cek saha teh? Allahu Akbar. Jalastu qu'udan. Gitu. Jalastu qu'udan. Jalastu diuk kuring. Qu'udan kalawan diuk saenyana. Ente tinggal ya. Jalasa hartina naon jalasa? Diuk. Di dieu fi'ilna ku lapad jalasa. Tapi masdarna ku lapad naon? Qu'udan anu eta qu'udan jeung jalas. Beda tasripanan. Ari jalasa mah masdarna kana jalsan lamun qu'udan mah fi'ilna tina naon? Tina qoada. Ayeuna datang dijadikeun naon? Masdar qu'udan jadi masdar tina jalasa menang. Ngan eta disebutna masdar manawi sabab akur dina makna wung. Jalasa makna di qu'udan oge makna di diuk ngeun beda dina panyokotanan napi dina tasrifan nana ngartosnya ngartos teu ayeuna jalasa yajlisu jalsatan jil fahuwa heup sakitu ayeuna tina qoada idu qu'udan terus idun wadaka ayeuna tinggal ieu berarti jauh bedanya jalasa jeung qu'ada beda kulantaran beda kitu bener teu kaharti lamun teh mah dina lapadna mah ieu mah da akurna oge dina manana wungkul heup sakitu beresnya mah aya jariah aya gas jariah ka jam 11 kalem lah gas naon ting moal banyak kadanguan jeung si Mang ieu mah nepi ka saur cenah we gaskeun ngaji Kang Ugun isuk-isuk saret kaeta patrol mun teu berjalan wayahna tah mun aya hiji kobong tengah hudangkeun kobong anu sejen dina waktu sahur akur kaberanganana mangka didobel poe isukna sami kudu ngahudangkeun batur kaburangan deui wayahna kudu ngahudangkeun di batur kaburangan deui ngahudangkeun deui terus kitu nepi ka tanggal 20 tuluy mana mah teh cenah jadi ya jadi kesimpulanna bahwa di dieu netela
anu disebutkeun masdar eta teh kalima is. Eta teh kalima is anu dina sob anu datang ka tiluna dina tasrifan pi tuluy eta mas kabagi kana hiji masdar lap, dua masdar makna. Masdar lap dima masdar anu sarua dina lapadna, lamun masdar manawi mah sarua dina makna teu sarua dina lapadna. Jadi kesimpulan di mana-mana gambaran hoyong nganyaho nu disebutkeun mas syaratna ngajadikeun ayat til hiji kudu kalima is, dua nomor katiluna tasrifan bi tuluy eta mas ngajadikeun mas syaratna ayat til jadi anu til ngajadikeun sar pikeun ngajadikeun mas. Jadi di mana-mana gambaran hoyong nyieun mas syaratna eta ayat til hiji kudu kalima is, dua dijabar, tilu cicing katiluna dina tasrifan fiil. Masdar kabagi kana kabagi kana dua atuh, hiji masdar lap, dua masdar ma'nawi. Babu darfiz zamani wa darfil makan wallahu a'lam.